Modar sia. Ya, Esti Malik bari nonyok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Haturan ka incu aki sareng kamitra dongeng anu salawasna satia. Mugia sadayana mulus rahayu berkah salamet sarta salawasna aya dina ginanjar kawilujengan. Amin ya robbal alamin. Dinten ieu aki bade neraskeun dongeng Rusiah Tanah Warisan bagian anu ka-44. Carios anu katunda harita teh Esti karek tetek deui hatena sabada meunang kareuwas alatan ngadenge beja ti Mang Yama ngeunaan nasib dirina. Kumaha terasna ieu carios? Sumangga nyangakeun dongengna. Mitra sadaya, mungguh dina hate leutik mah Mang Yama jeung Bimur teh teu tega ngadadarkeun lalakon Esti anu sajujurna. Sabab geus pasti mata kreuwas jeung nalangsa pikeun Esti. Tapi Mang Yama jeung Bimur geus paheut pasini yen moal aya anu disumput salindungkeun ngeunaan lalakon hirup Esti jeung deui baroga pamadegan anu kuat yen nyarita sajalantrahna dibarung ku jujur jeung bener eta leuwih alus tibatan someah amis budi bari dipake nuruban bohong jeung hianat. Sanggeus kaciri yen Esti geus teger deui hatena sarta bakal kuat nyang hareupan kanyataan, Mang Yama ngamimitian deui nyarita. Nyai, Bapa hampura. Caritaan Bapa matak peurih kana hate hidup. Tapi Bapa teu bisa bohong. Sabab lalakon hirup hidup kahareup panjang keneh. Muga-muga we tina peurih meunang peurah. Sawios Bapak, da teu aya lopatna. Ku abdi katampi pisan. Malih mah abdi teh nganuhunkeun pisan kana kaweningan galih emas saran Bapak. Temal Esti bari nyusutan Cipanon. Ari Bimur geus ti tadi hayang milu ngomong. Ngadenge omongan Esti kitu teh pok nempas. Nya Nyai, emak oge hampura sabab kawas anu tega ka hidep. Tapi emak miharep ku cara kieu hidep ngarti kana maksud emak jeung Bapak. Sumuhun, kahartos pisan emak. Syukur ari geus kaharti mah. Wayahna sing teger Nyai, ulah leutik hate. Eta lalakon ngahaja dibejakeun ka hidep, lain emak jeung Bapa teu nyaah atawa tega ka hidep. Tapi sabalikna, dibejer beaskeun kitu teh bakat ku nyaah, sangkan bisa mulang tarima kanu jadi indung. Anu dimaksud indung ku emak, indung anu ngakandung 8 bulan lilana. Ditambah ku ngagelarkeun hidep ke alam rame. Dina mangsana ngajuru teh, indung hidep aya di antara paeh jeung hirup. Nuhun emak, tapi ngabet kieu jadina. Nyai, indung hidep teh lain teu nyaah, lain teu hayangeun miara hidep. Tapi kasapih ku balai, dipisahkeun ku karaman. Aya jelema jahat anu ngabalukarkeun hidep papisah jeung nu jadi indung. Apan tadi ku Bapa geus dicaritakeun. Cacap nyarita Bimur narik napas jero bangun capek. Tapi hatena asa ngemplong deui. Sabab anu ngageremet dina jero hatena geus budal kabeh. Ari Esti red ka Mang Yama kok nanya bangun panasaran. Bapak, abdi hayang panceg pikir. Nah, ieu lalakon teh nyaan. Benar, Nyai. Bapa tanggung jawab. Temal Mang Yama tandes. Nyai, sabada hidep ngabandungan dongeng Bapa tadi, pasti hidep teh loba kapanasaran. Tah ayeuna emak rek nanya heula. Naha hidep geus panceg pisan hate pikeun narima caritaan Bapa saterusna? Ceuk Bimur bangun cangcaya, bisi Esti can sadrah pisan hatena.
Kan tenan, abdi seja nambi kana sagala rupi cariusan emak sareng bapak. Malih mah horas pisan saur emak. Abdi teh janten seueur kapanasaran. Temal Esti, ayeuna mah nyaan geus panceg hate jeung pikir, malah mah hayang nyaho leuwih lengkep kana lalakon dirina. Syukur atuh Nyai. Sok Pak, tuluykeun sing nepi ka jujungna. Ngarasi Nyai bangblas hatena sarta gembleng pikiranana pikeun yang harepan pancen gede ka hareupna. Heg Nyai, daknya loba keneh anu rek dibejakeun. Kieu Nyai, kahiji ku bapa dijentrekeun sakali deui. Lalakon anu geus dipedar teh yakin benerna. Nyata kaalaman ku hidep basa keur leutik. Ku bapa kacipta keneh basa hidep ku kurusukan sorangan di kebon eurih tengah poe. Atuh kaduana ayeuna ku bapa ngahaja dibejakeun sajalan terahna. Ku bapa geus kasawang. Hidep bakal kuat narimana sabab hidep geus nincak dewasa ayeuna mah. Dewasa pikir, dewasa lahir. Ceuk Mang Yama bari ngusap beungeut bet asa capek nyarita kitu teh. Masya Allah, nasaha indung abdi teh nu saenyana, Pak? Esti meh-mehan bedah deui cipanonna. Katara ngomongna rada ngageter, tapi sabisa-bisa nguat-nguat maneh. Ari Bimur kekereuceuman, manehna oge sabisa-bisa nahan kasedih, bisi matak namahan nalangsa ka Esti. Nyai, ceuk beja anu katarima ku bapa mah, indung hidep teh jenenganana Den Maria. Bapa hidep jenenganana Den Udawa. Ngan hanjakal, bapa teh teu bisa nuduhkeun naha di mana ayana indung jeung bapa hidep teh. Ari sabab urang lemur Banjar Turi oge eueuh anu nyahoeun. Tah kitu Nyai. Mang Yama beuki ngemplong, Bang Baluh dina hatena beuki ngurangan. Ari sabab Rusiah gede geus dibudalkeun ka Esti. Hatur nuhun, Bapak. Dupi abdi kedah kumaha ayeuna? Ceuk Esti, panonna melong ka Mang Yama. Ke lanan Nyai aya hiji deui anu can dibejakeun ka hidep teh. Naon, Bapak? Hidep teh boga lanceuk. Bapa inget keneh basa hidep kakara datang ka imah ieu. Beurang peuting tara elat. Hidep teh sok sasambat kanu jadi lanceuk. Malah mah sok kagundamkeun. Keur sare tibra oge sok ngorejat hudang. Terus nyamat lanceuk hidep. Ngadenge kitu Esti mani ngahuleng. Panonna melong kana samak ari pikiranana kumalayang. Nyawang kamangsa anu geus kaliwat. Breh kabayangkeun basa keur kukurusukan di kebon eurih bari gegeroan ka Ahmad. Bareng jeung kitu Bimur melong ka Esti. Biwirna renya-renyu rek ceurik. Cipanon ngembeng teu kuat nahan kasedih. Inget kadinya mah milu sedih ka Esti. Tapi sabisa-bisa ditahan. Pikiran Esti kumalayang. Nyoreang nyawang kamangsa ka tukang. Dina sawangan kadenge deui sora manehna basa gegeroan kalanceukna. Sapada harita kontan Esti nyambat lanceukna. Kang Ahmad. Pokna bari luak liuk. Atuh Bimur mani ngarenjag. Gancang Esti dirangkul dikeukepan pageuh. Mang Yama oge colohok teu ngomong. Sing sabar gelis, anak king, anak emak. Esti teu nembalan. Kalah segeruk ceurik diusapan ku Bimur. Menang sajongjongan mah eueuh anu nyarita. Mang Yama jeung Bimur surti mere waktu ka Esti pikeun ngabudalkeun katineungna kanu jadi lanceuk. Nyatana Ahmad. Jigana bae harita teh sawaktu jeung Ahmad basa ngobrolkeun Esti ka si Toleng. Akhirna Esti leler ceurikna terus cengkat bari nyusutan Cipanon. Pok ngomong rada pegat-pegat. Bapak, emak, laras abi teh geduh lanceuk. Jenenganana Kang Ahmad. Nanging
duka kumaha nasibna. Sareng duka di mana ayakna? Esti diuk gigireun bimur bari teu oleh diusapan bangun deudeuh. Nyai, eta pisan anu rek dicaritakeun ku bapa teh ulah poho. Hidep boga lanceuk anu ngaran Ahmad. Ngan bapa teu terang di mana ayana sabab teu manggih laratan. Duka kumaha nasib Ahmad teh, tapi bapa teu bosen neneda kanu kawasa. Muga-muga lanceuk hidep teh salamet tur aya anu mikanyaah. Atuh jabati kitu mugia ditepungkeun jeung hidep dina kaayaan salamet tur rahayu. Tah kitu Nyai. Amin. Hatur nuhun Bapak, hatur nuhun Emak. Salajengna upamitos kieu abdi teh kedah kumaha? Kieu Nyai, kanyaah emak jeung bapa moal luntur, anger mikanyaah mah kahidep. Tapi kairaha oge moal leungit. Ayeuna dititah ini teh lain ngusir, lain nundung. Ngan hidep boga kawajiban kudu neangan indung nu ngandung bapa anu ngayuga. Bapa di dieu usaha satekah polah 10 tahun leuwih ngawarah hidep. Ngahaja sangkan hidep jadi mojang anu utama. Anu kuat lahir, kuat batin, bisa mawa awak ngajaga diri. Hidep kudu kukuh teguh, kudu kuat narima rupa-rupa dodoja. Sabab dina tak-tak hidep aya tanggung jawab. Bral geramiang, teangan nu jadi indung jeung bapa, mun geus hasil, ku kitu ku kieu oge kudu balik deui ka dieu. Bapa lain teu hayang mantuan, lain teu hayang maturan. Ngan bapa teh geus kolot, ari pangabisa teu sabaraha. Jadi wayahna we teangan ku hidep sorangan. Enggak ari kitu mah Bapak. Dening kieu nasib abdi teh. Tapi abdi nganuhunkeun pisan kana yasa emak sareng bapa anu geus miara sareng ngawarah abdi dugi ka jadi kieu. Ulah jadi pikir eta mah kawajiban bapa. Jeung deui kade ulah salah harti. Kanyaah emak jeung bapa moal pegat. Ngan aya sarupa anu ku hidep kudu diperhatikeun teh. Nurutkeun beja anu katarima ku bapa. Den udawa jeung turunanana salawasna dibeberi ku jalma-jalma anu jarahat. Malah lamun hidep rek percaya, kadieu oge kungsi aya anu maluruh ngan ku bapa disumputkeun. Tah kulantaran kitu, dina mangsana lunta bari maluruh nu jadi indung jeung bapa. Poma ulah ngaku ngaran Esti, sarta ulah ngaku anak udawa, bakal bahaya Nyai. Bejakeun bae anak bapa jeung anak emak di dieu. Hidep kudu ngaku ngaran Hartini. Ngandung harti yen hidep teh hiji wanoja anu surti tur ngarti. Ngarti kana babakti, ngarti kalemah cai, jeung ngarti kana galagat anu kurang hade. Tah kitu Nyai. Mangga Bapak, ku abdi sejadi estokeun pisan. Tah sakitu amanat ti bapa ngeunaan tujuan hidep. Ayeuna bapa rek amanat, pikeun di perjalanan, kade sing ati-ati, sing waspada jeung siaga. Sabab geus jelas, kahidep teh loba anu ngakalakeun, ku bapa geus kanyahoan, nyata nya deui. Sabisa-bisa kudu nyamuni, kudu bisa nyumput buni dinu caang. Pakean ulah nangarakeun, make samping we jeung kabaya. Ngan kudu dirangkep jeung baju anu singset, bisi sawaktu-waktu kudu patelak jeung nu jahat. Kitu Nyai. Mangga Bapak, ku abdi oge kahartos pisan.
Sarupa deui Nyai. Lamun papanggih jeung nu ngaran Ki Gorda, hidep kudu waspada. Tah eta teh salah sahijina jalma jahat anu ngabalukarkeun hidep paburantah papisah jeung kolot. Hatur nuhun, Bapak. Tah ngan sakitu ngeunaan inditna mah kumaha hidep we. Rek isukan prak, rek pageto pek. Pokona mah sing teteg hate sarta sing percaya kana kakuatan diri pribadi. Mangga, Bapak. Saterusna Bimur jeung Mang Yama teh nyacapkeun kapanasaran sakur anu perlu dikedalkeun mah harita dikoredaskeun. Esti kacida tumarimana kana kahadean Mang Yama jeung Bimur anu geus teu asa jeung jiga mikanyaah na ka manehna teh bener-bener ikhlas da karasa ku manehna oge nyaan karena Allah. Ari esti manehna perlu niiskeun heula pikir geus narima beja kitu teh teu buru-buru indit. Reureuh heula meunang 2 poe mah bari babahanan tanaga jeung paparabotan geus teteg hatena. Terus bebeja ka indung bapana dangdan sakumaha mojang desa sejenna make samping nengahan bitis kabaya pungsat buuk nu galing muntang digelungkeun make paseuk gelung tina tulang. Tah geuning geus saged. Rek iraha indit teh Nyai. Bade ayeuna, Bapak. Disuhunkeun pidoanna sareng teh hilap. Abdi nedasi apunten tina samudayaning kalelepatan. Ih Nyai, ari kolot mah teu kudu dipenta. Teu dikedalkeun oge moal burung dihampura. Bral, ari geus buleud hate mah didoakeun sing hasil bari salamet. Ngan poma lamun aya kasulitan anu teu bisa diungkulan ku sorangan, buru-buru balik deui ka dieu. Mangga, Bapak. Emak, Bapak, abdi perminyus. Heug Nyai, nam diduakeun ku emak. Karemong teu tingaleun Nyai. Henteu, Bapak. Heueuh kade. Hidep mah ulah mawa pakarang seukeut eta we gunakeun. Sanggeus tarapti mah terus esti munjungan bral miang dijajabkeun ku paneuteub Mang Yama jeung Bimur. Esti ngalangeor lir macan teunangan budak keur meujeuhna mangkat beger awak alus sampulur buuk anu galing muntang digelungkeun ari karemong disalindangkeun. Mang Yama ngahelas nenyo anakna indit sorangan teh. Gusti, mugi Gusti nang tayungan kapun anak. Heueuh Pak, kuring oge sedih nenjok koloyongna kitu mah. Lamun kuring boga pangabisa rek dianteur nepi ka mana bae oge moal diantep sorangan. Ih, Mur, sing ikhlas. Keun bae sina diajar mandiri. Bapa oge munggu hate mah teu tega. Tapi muga-muga we sing salamet. Amin, amin. Daknya urang mah ukur bisa ngadoakeun. Bimur carina kedak. Leos ka tengah imah. Teu hayangeun nenyo esti anu beuki lila beuki jauh. Kana hate ting seredet ting sareblak asa melang. Mang Yama oge sarua ari hatena mah. Ngan bisa keneh nahan diri. Terus ngadoakeun dina hate. Sangkan esti aya dina panang tayungan Gusti Allah nu Maha Suci. Kebat lampahna esti, poe eta mungara ningalkeun imah Mang Yama. Bari mawa hate anu can teteg pisan, dina pikiranana masih aya keneh kahariwang. Da puguh can aya pangalaman, jeung can apal kana daerah eta. Pikeun esti mah kalembur Banjar Turi teh, can nyaho sababareto, basa keur leutik can hideng. Tapi sanajan kitu, sumanget mah terus ngagedur amanat Mang Yama diestokeun pisan. Kainung anu kungsi ngandung kacida sonona, mani geus asa dina panon hayang geura patepung, hayang geura pajonghok. Duh, emak,
Nah gening nasib abdi teh bet kieu. Tesangka mana horeng abdi teh halaman pajauh jeung indung. Panyana teh nya weh anak emak jeung bapak anu aya di lembur Cipari. Ari emak di mana atuh ayana? Cuk Esti dina hatena bari terus lempang mapai jalan gede. Kocap dina hiji mangsa. Sabada lempang sakaparan-paran, jog anjog ka hiji tempat, kaayaan di dinya iuh matak seger matak betah. Ari sabab kaiuhan ku tatangkalan anu galede jarangkung dang daunan nguyupuk. Esti lempang bangun tenang, bari jeung tetep can boga tujuan, teuing ka mana nya kudu indit. Gok tepung jeung hiji rombongan, diluluguan ku dira. Reg Esti eureun, panonna melong ka dira jeung baturna. Harita teh, dira jeung anak buahna geus lila lumampah. Ngeder ka mana meuli tapi can manggih laratan ngeunaan Ahmad, kitu deui ngeunaan Maria atawa Esti. Ari ayeuna geus ampir beak harepan betepung jeung hiji mojang anu jauh ka ditu ka dieu puguh bae kabeh oge mani curinghak. Aya milik dak. Deuleu kumarane. Aya nu herang tuh. Aduh, milik gede euy. Ceuk dira bari ngabadega nulak cangkeng. Ti korona lok-lokan ari bibirna kumetap kawas anu lapar. Oh, Kang. Yo mari kiti kadim darajat ti kodam yo. Dasar keur tarik milik di tempat anu hara-haraeun bet aya bentangnya. Awas ya, ulah gagabah. Bisi anak jin oi. Tanya kumaneh. Haduh, mani mencerang kitu oi. Mani ambu cuy. Rek dikumahakeun Kang. Tewa kumaneh Godin. Tapi awas ya. Ulah aya anu bohak, ulah aya anu bared. Lebar deuleu. Kodo koeng Kang. Heeh. Sabab ngan maneh anu bakal bisa newak nu geulis mah. Nuhun Kang. Aduh, suatu kehormatan buat si Godin mayo. Dipercaya newak nu baheno. Ayam milik oi. Anu ngaran Godin maju lalaunan. Panona mureleng ka Esti. Anu keur mureleng ka maranehna. Esti waspadana keur. Sabab langka papanggih jeung lalaki model kitu atuh teu wani gagabah. Nu kieu meureun anu ku bapa disebut begal teh. Keun cia, da aing ngomol sieun. Ayeuna waktuna pikeun ngajajal pangabisa. Gerentes hate Esti bari rancingeus nitenan gerakan musuh. Keur kitu gajleng aya anu maju saurang tayalian iwal ti si Godin tea. Ari dira jeung anu sejena lalajo bari ting serenge. Bungaheun manggih mojang di tengah perjalanan teh. Rek naon sia cucurut? Hah? Nah anu geulis teh basana kasar kitu oi. Aduh, nyai geulis demplon. Nah bet kitu, be lebar ku mencrangna. Moalnya babasaan teh bet kawas nu keur bendu. Ieu engkang pun Godin. Kasepnya. Kasep, jiga monyet. Hah? Aduh, disarwakeun jeung monyet euy. Ger baturna sareuri lalawora kabeh oge. Sabab eueuh anu nyangka yen Esti murid Mang Yama disangka mojang biasa bae. Anu matak warani ngaheureuyan jeung eueuh kawaspadaan. Neng, bade ka mana ye teh nu saleresna? Nah bet kumawantun angkat nyalira. Aduh, lebar temen. Kumaha mun aya anu nyocok? Hei, ulah gagabah sia ngahina ka aing. Hiling nyingkah, ulah ngahalangan kana lalampahan aing. Nah galak teuing Neng. Ulah kitu, matak jauh rejeki. Dasar lalaki teu uyahan. Ih, tos kenging nyamaraan akang mah Neng. Pokona mah kantun tos raos. Heab hate Esti panas. Teungeunah ngadenge kitu teh. Gancang lempang mani ngagedig rek nuluykeun lalampahan teu malire kanu megatan. Tapi kep pepeuteyan dicekel ku Godin atuh reg eureun. Panon Esti ngaburilah ka Godin. Sakilat leungeun katuhu anu dicekel teh mata ngagunakeun jurus getok lele. Hiuk cerot peureupna kana irung Godin.
Aduh, anu alayung. Godin sasampoyongan bari nungkupan irungna anu asa demes. Nyerina asa nyelek kana angen, tapi baturna kalah nyeungsirikeun ting barakatak bangun sugema. Esti lempang deui dangah eueuh kasieun. Rokaya dira teu mikeun gero ngagorowok. Godin, balagog sia. Pirah ku teu becus kitu-kitu acan ha? Sabar Kang. Ieu irung seueul. Kabur manten deuleu. Belagog. Babaturanana ngagak-gak seuri deui. Heab hate si Godin panas. Nyel amek mani ngagidir bakat ku nafsu. Lat poho kana kanyeri, gajlang luncat muru ka Esti. Ragamang leungeun rek ngaranggem punuk Esti. Tapi punuk Esti jiga aya mataan. Sakilat dongko bari nojer musuh make jurus kuda beger. Duk keuna kana dada Godin. Cengkang blak nang karak. Waduh! Jadol. Kunaon sia Godin? Rek dibiakeun ku sorangan belegug teh. Agehan batur burung. Kitu-kitu wae teu becus ya. Dira amek-amekan sabab Esti can beunang keneh wae. Sedengkeun Godin mani ambek manehna geus 2 kali kabeunangan. Irung oge nyeri keneh, ayeuna ditambah ku dada mani nyelek kana angen. Lat poho kana temah wadi ngan sakilat nyebut bedog gajleng luncat bari ngagero. Modar sia setan. Ya. Kilek kolebat bek celeng bedog Godin ngaceleng. Ari Esti geus malik bari nyodokeun deui leungeun ka tuhu. Bek. Gebut Godin ti beubeut beungeutna sepa. Dira jeung baturna eueuh nu seuri ayeuna mah. Kaget we nu aya. Ari sabab sarerea oge eueuh anu awas kana gerakan Esti. Nyaho-nyaho teh Godin geus namru bedogna ngacleng jauh. Ari Esti masang kuda-kuda rekep nakar. Sampingna nyinglid bitis anu koneng umyang dibungkus ku calana pangsi sutra hideung. Meunang sajongjongan mah dira teh colohok bengong muji kana kahebatan Esti anu geus bisa ngarubuhkeun musuh dina waktu anu ngan sakiceuk. Heh, bangsat. Sahan wani deui ka aing. Awas ya, ulah wani-wani. Hebat ieu budak teh. Asana umurna moal jejeg 15 tahun. Tapi kesit jeung ranci geus. Anak saha ieu? Pasti lain mojang sambarangan. Ceuk dira bari melong ka Esti. Baturna anu opatan deui geus taki-taki bisi Esti ngamuk. Sabab ayeuna mah geus kanyahoan mojang anu dioconan teh lain bantrak-bantrakeun. Atuh eueuh anu gagabah bisi wiwirang kawas Godin. Dak, aing jadi penasaran euy. Tewak sing beunang, tapi awas ulah cecel boncel, lebar euy. Atuh, kulit mulus kitu. Ceuk dira bari nunjuk ka Esti. Srog baturna anu opatan maju kabeh ngepung Esti. Atuh Esti beuki waspada, gancang nyinglidkeun samping, bisi ridu bagerak. Panonaran cingeus nitenan musuh anu ngepung ka manehna. Dasar aki-aki teu boga kae rahasia. Rajeun teh wani ka pantar aing. Sok, sahan wani maju deui. Hehehe, ulah som seuneng. Mending urang silih usapan. Hehehe. Kadieu nyai sing deukeut ka Mang. Ceuk salah saurang bari gugupai ka Esti. Tapi Esti teu nembalan. Minangka jawabanana dampa suku ngabelesat. Mani gancang lir kilat. Keduk kana iga burung musuh. Tepi kadongko bari nyekelan iga. Koprok, ulah diajak ngomong wae atuh. Tewak belegug. Sebrut anu tiluan maju bareng rek newak Esti. Tapi Esti sadar manehna aya dina bahaya. Gancang matakeun jurus bebegig katebak angin. Hiuk, buk, keduk. Leungeun kenca katuhu ngahanca musuh. Nepi kating jarengkang katukang nang karak kabeh. Iwal tidira anu nangtung keneh teh. Hah? Awewe nanahaun ieu?
kurang ajar, ngalunyak sia. Cek dira bari kekerot, panona molotot ambek. Esti bisa maca galagat, pasti anu ieu mah pangabisana bakal rada onyoy tilu sejen. Kalayan teu panjang mikir, samping disinglitkeun semet pingping, belesat lumpat satarikna. Atuh sakedeung oge geus jauh. Urusan lumpat oge teu eleh, sabab ti leuletik dilatih ku Mang Yama, mangkaning lumpatna di leuweung lain di jalan kitu. Atuh komo di jalan anu rata mah kuat kapepeletengan kawas uncal. Eta bebenyit. Haduh, hebat lumpatna. Heh, dak, udag. Mitra sadaya, kanggo dinten ieu dongengna cekap sakitu heula nya. Insyaallah kapayun urang teraskeun deui. Kumaha perjuangan Esti salajengna? Antos terasna dina carios Rusiah Tanah Warisan bagian anu ka-45. Sakitu anu kapihatur, permios, cag.